Hiji imah aya hiji budak nuker ngalamun bari dadapangan manehna ngomong. Duh kumaha nya mun kuring jadi artis meureun kuring teh bisa beunghar. Teu kungsi lila jol we aya anu ngetok panto tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geuning Neng Wiwin. Mangga atuh kalebat heula. Mangga aja aya Natasha na teu. Oh, bade ka Tasya. Kinnya urang pedarian heula. Mangga ceu. Nya. Jol Natasha keluar. Naon Win? Hello to the low, hello. Arek mah ngulin ke masih itu teh. Karanya rek bebeja heula ka si Mamski. Heeh, guat sia. Natasha bebeja heula ka indungna, terus manehna tuluy rek ka imah si Ito. Tos kitu manehna jeung nepi ka imah si Ito. Tok tok tok. Assalamualaikum. Ito. Waalaikumsalam. Geuning Wiwin sareng Tasya naon? Biasa pada ulin. Heuto mun cek bahasa ieu nama ham. Kang Ut meureun. Heuta eta ceuk urang teh. Sok atuh mangga kana lebat. Wiwin jeung Tasya asup ka jero. Urang tadi ngahayal jadi artis cek maneh bisa moal. Ah maneh mah moal mantap beungeut siga bujur seengge. Ieu artis mah kudu geulis, manis, bohay na ari maneh siga lutung ka sarung ge. Oh my god. Itu maneh make duka urang teh. Tingali atuh urang geulis siga Selena Gomez ge disebut lutung ka sarung maneh mah. Da emang fakta coy, Tas fakta. kayak debat wae kan kalau itu jadi pusing. So kayak nama orang pikiran kumaha carana si Natasha jadi artis. Kumaha lamun kieu si Tasya teh dibuligir. Heg di-upload ku maneh Win kana Instagram bakal viral geula. Apa? Incis harus dibuligir. Oh no. Mung maneh we dagang arera. Kumaha lamun nge-vlog jadi vlogger. Oh vlogger mah lamun urang karieu sok utah vlogger lain. Utah uger eta mah itu vlogger mah nyieun video urang sapopoe terus diupload kana YouTube. Oh ajaran heula we atuh. Tasya da maneh mah jagoan ngomong bahasa zaman ayeuna. Nya atuh rek dicobaan heula ke di ibu imah. Nya sok tuh Tasya. Dak atas heula nya ngobrolna atas sonten. Mun to enjing dewe nya. Anjingna Natasha atau kumargi videona viral sareng janten trending topik dina YouTube. Alhamdulillah ya Allah. Oh my god. Tasya ari manehna naonan siga jelema burung. Mah tingali video abi jika trending topik na YouTube. Moal mantap. Ih si emak teu percaya ningali mah. Mana ningali emak. Masya Allah, Tasya geuning bener ahai. Mari mana naonan si gajah duduk. Kan atus Tasya kata maneh teh bakal asup kana TV bakal loba duit ahai. Ih gaje. Aya suara nu ngetok panto tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, punten sahanya. Perkenalkan Bu, saya dari Antv dari Jakarta. Perkenalkan Bu, saya dari RCTI dari Jakarta. Oh, wartawan asik kana TV. Ahai. Notasianya ada Bu. Oh, ada tunggunya. Ada apa ya? Kami kesini untuk mewawancarai Kakak. Oh my god, asik masuk TV. Yes, Apa yang Anda rasakan ketika melihat video Anda viral? tentunya happy dong. Apakah ini pengalaman Anda terjun ke dunia vlogger? Oh iya pertama kali. Mengapa memilih untuk menjadi vlogger? Karena atuda bayarnya besar. Hahaha. Oke, terima kasih atas waktunya Natasha. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum. Oke, sama-sama. Wassalamualaikum. Terus diwawancara datang weh si Ito jeung si Wiwin. Cien jadi artis ayeuna mah bagi-bagi manehna. Di si itu cengos kena duit mah. Selamat ya Tasya, eta mah cita-cita itu tercapai.
Alhamdulillah Win jaga berkat maraneh. Terus masihan pemasukan ke abdi. Nuhun nyato Win. Ayeuna Tasya janten artis nu terkenal di mana-mana. Sekian drama dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.